Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malihi min anak tasabahur manfaku bahaya naon bahaya nanti ada haribah kaiji di saat udang di jero kubur dikumpulkeun jaga di mahsyar eta jelema dina kaayaan seperti mabok jeung jiga jelema kasurupan. Eta ciri jelema sok madahan barang riba. Nu kadua jalma anu madahan barang riba doana sanajan jujur kelan beurang peuting moal ditarima ku Allah ditolak doana moal diijabah. Nu katiluna jalma anu ngadahan barang riba yakin darahna bakal haram. Sabab mun dahar barang haram otomatis darahna jadi haram. Kulullah min nabata minal haram tanar aulabi. Sakur daging anu tumbuh tina hasil haram neraka lebih utama pikeun eta jalma. Nauzubillah min dzalik. Hajina umrohna moal diterima ku Allah. Ibadahna sakabeh amal ibadahna anu teh jelema ngadahan barang riba moal ditampi. Bahkan bahayana tina riba dirhamun tina riba asabu min sitatin wa salasina janiyatan. Sadirham tina barang riba eta teh leuwih butut, leuwih goreng, leuwih bahaya tibatan 60 kali 63 kali ngalaksanakeun zina. Zina sakali mah kadang-kala tanya mah urang diarak di rame-rame. Tapi ngadahan zina masa dirham lebih goreng tibatan 60 kali tilu zina. Urang mah ningali jelema zina sakali mah jijik nya, geulis. Tapi ningali anu ngadahan riba mah arek-arek. Detepati apal bahayana. Padahal naudzubillah bakal sering hadis mah jelema nu ngadahan sadirham tina riba teu leuwih goreng tibatan 60 kali zina jeung anu jadi ibu sorangan. Naudzubillah min jauhan riba. Bahkan dina kitab Bainama mutalapat malika Isra Mi'raj bahayana siksaan teu ka jalma anu ngadahan riba jaga di kiamat teh dikarebekeun dina neraka jahanam anu mana seungeutna teh teh empangna seperti balong bengawan dijieun teh tina nanah. Di mana jelema karebekan dina eta nanah bari ngegel batu bari dibalerogan ku batu di sisi di tengah. Eta siksaan teu ka anu ngadahan barang riba. Nauzubillah min dzalik. Eta gua bahayanya riba. BKDL bang kekurilingan jelemur bang kenir pengguna mas berajalela di mana-mana. Jarang warung anu bisa menyat bisa berjalan anu ingin kena bang keliling. Perhatikan we ka mana ka pelosok sudah ke mana-mana anu sok ingin kena bang keliling pasti bangkrut. Dari bangun rumah modal gecan kebalikeun ngaju barang gecan kaitual mun ini datang. Nu aya didikeun batur nu boga duitna urang ngagolong kana hasilna dicopot deui ku batur aya urang boga naon bingung nu dipikiranna duit batur cek batur teh pangusahakeun bayangna mungkin hasilna teu urang modalna dicopot deui ku urang aya urang boga naon nyata urang boro-boro deui dek gitu beban ari keur mah naonnya cenah nu aya disatet ibarat zaman paling sarawel-rawel atau sing sadar ingat sana bahaya ingat dan urang teh naon kitu jeung kitu digerakkeun teh ku Allah nalika urang perjaya dijayakeun ku Allah nalika urang kerja teh dijatuhkeun ku Allah la mani'a lima atoita wala mu'tiya lima manata pancur dibaca waktu salat moal aya anu bisa nyegah. Namun Allah mengharapkan orang bisa maju, malah bisa ngalak nggak usah aja anu nyantet, anu suka kasar ngawuran ke tanah kuburan, kayak mual bisa begitu. Sesuatu yang maju, Allah maju banyak malaikat elektronik itu. Tapi di saat orang waktunya jatuh, sana jatuh di rumah lagi, jatuh, itu disangka-sangka orang. Padahal orang rumah reket, orang mengeluarkan pengeluaran pemasukan itu sedemikian rupa. Bahkan tidak pengeluaran tua kawani ngaluarkeun duit selama cetain masuk. Bahkan orang Cina mah can akan ada harsangu lamun can buka bati lamun dagang ada harap teh bubur teh teu dina naonan teu make bawang uyah gitu. Abdi mah lain beja nyari kieu dan baheula pernah hidup di daerah Batu pernah ningali seperti itu prinsip maranehna mah teu akan ada harsangu kecuali buka duit pemasukan buka bati. Ayo lama, mun buka modal misalkan can ge jual dagang 100.000 mun hayang. Sudah
teh ampuh teh. Pagawean lagi can ka gawe geus ka pasar. Saya urang mata jarang marah lagi kalau urang beda Cina. Cina mah trek beunghar teh prinsip kuat. Harta banda diusahakeun omat ulah ngadahar harta banda anu haram sabab kangharan harta banda anu haram. Cina nu dipawungkeun haram teh atuh loba liwat ka pipin imah batur naik mobil misalnya ngaliwatan ka hareupeun imah batur aya mangana drawel urang didahar eta haram. Hawana lamun urang geus ngadahar kana barang haram, salat mung, ngaji mung, kana kaalusan mung kabeh. Sabab setan kuat dina jero awak urang ngahalangan. Naon atuh resepna? Wifi. Wifi. Naon teh ngaran ludokin? Ludokin. Ngaji makmum tuluh, ya kan pas ka itu. Cuy, tadi jero beuteung ka pariksa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kan tahu Pak Isa beri dia mohon sadena oge malah aya yang ada hari. Ulahnya ade ulah sarawewana bubuahan cek urang mah teu pernah eta teh kitu. Cek urang di dahar pan jadi getih. Ngahalangan kana ibadah urang. Cuma kayak begitu hayang-hayang teh mamenta. Jadi tah. Untuk malah baik lupa. Saya mudah-mudahan ya sing janten tandeh ke urang pakeling dayakin urang teh moal salilana hidup di dunya suatu saat bakal asup ka jero kubur kadituna bakal menang hisaban tangtuna urang lebih hati-hati dina menjalani kehidupan ulah ngajurun kana hawa nafsu dan salilana jelema mah moal salilana jaya moal salilana amruk ya pasti nalika jaya bakal aya amrukna nalika amruk bakal aya jaya nangan urang kudu bisa ngamanfaatkeun di kesempatan aya peluang pikeun kehadiran buru-buru pigawe disebut langkah jeung detik kehadiran malah mana urang bisa salamet di alam kubur jeung salamet jaga di alam akhirat lantaran mustaqil lapan sanaos sebagai hayang kene nyarios sapunten insyaallah kapayuna mudah-mudahan sadaya panjang uswa oge mudah-mudahan sadaya paling taufik hidayah dituruti Allah biasa melaksanakan ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala.